setan. Aing capek pelak melak ngala awi geus anu nari miheulaan saya bengok anu maling awi aing. Mun kapagih ku aing tingalikeun sia. Nyaho urang teh kebutuh awi teh jeung magar geus anu miheul anu nuar tangkorak sia teh saya nu nuar awi aing. Duh euy, ni aweuh jelema kieu. Kamarana nya? Maraot kitu. Reka mana? Heru, kenaon maneh make kacamata hidung? Jika tukang elas besi wae. Reka mana? Ditanya teh. Heru, ke dieu. Heru, kenaon maneh? Urang neangan mangsa tadi ti isuk-isuk can meunang. Wah, daripada nama masa mending lu jeung Ayu. Ayu. Eta aling aya motor pas. Tuh kan, cek aing awas-awas. Hudang. Tuh kan, cek aing awas-awas. Kelah urang neangan bantuan. Oh, mantap. Kebenaran si Bom. Bom ka dia, Bom. Halo, Ro juga nu balik kitu. Aya naon, Ro? Ayo tulungan itu kabogoh tete urang katabrak. Wah, ayo turang tulungan. Alah, Heru, mah ieu nulungan oge. Geus urang gotong kuduaan. Aduh, berat kieu euy. Aduh euy, berat euy. Hudang atuh ieu hudang. Aduh. Lah jadi lieu deui kieu sirah euy. Naon nya? Tah gede nggak sadar. Aduh, gedingan sadar. Ayo, Bom. Suku jadi di Nokia aduh kunonya. Heru ya tulungan alah suku jadi teu bisa leumpang euy. Hah? Aduh, Ru, jika nama ieu teh suku teh kudu diurut ya mah. Lubang neangan kan tukang urut watir. Oh, tuh, urang ngarek neangan heula tukang urut. Kerjaan banyak banget lagi.
tadi dengan tukang urut, hiji-hiji acan. Nah, Ru. Kulit gawe. Ada apaan? Kenapa? Itu pacarnya teteh gua ketabrak motor, Cid. Di mana? Di jalan. Terus kenapa? Kakinya? Kesleo. Leo. Iya. Nah, gua lagi nyari tukang urut, Cid. Lu ada gak kenalan tukang urut? Tukang ngurut. Kalau ngurut doang mah bisa gua. Yang bener lu, Cid. Bener bisa gua ngurut doang mah. Tapi ada bayarannya. Ya udah berapa bayarannya? Ntar gua bayarin. Murah aja kalau mau gua mah. Kan kalau di luar mah biasa 500.000. Sama gua mah 25 aja. Udah bisa sembuh. Gua jamin bisa sembuh. Ya udah kalau gitu ayo ikut gua. Ayo. Bisa ini gua ngobatin dah. Mana tadi yang seleo? Bawa kemari. Ru, mana tukang urut teh? Tuh. Ru, itu masih Cid. Baik, dah itu ge sarua tukang urut. Hayu. Bro, yang mana yang mau gue urut? Ini. Bukan dia. Bukan lah. Oh, gue kira dia. Mana sih bayarannya dulu? Gue ikhlas ya, kalau segini ya. Gue ikhlas. Ini buat ngurut, hitung-hitung amal. Si Oci dari Darayana 25. Nah, dari gocap. Heru, Bom, tugas lu pegangin dia. Gue mau ngurut. Pegangin. Pegangin yang kuat ya. Iya. Aduh. Aduh, Heru, tolongan Heru. Aduh. Sembuh, deh. Udah sembuh. Aduh. Kumaha geus cager can. Cager banget sia. Heru, cik siat dengan urut anu waras aya nyeri kencari urut anu katuhupan goblok tukang urut teh. Aduh. Cid, kumaha ieu? Ayeuna cager wa kabeuki parah. Tanggung jawab, Cid. Parah. Itu gue jamin sembuh. Mantra gue belum bereaksi. Tungguin aja nanti. Penting gue dapet gocap. Dasar kabogoh si kokom, okona nyeri, arikeun bisa nangtung. Dasar parah. Dasar lu dukun sialan, bukannya sembuh malah kaki gue makin gempor. Gocap. Alah. Jalan bodo amat. Yang penting gue dapet gocap.